Alhamdulillah wa syukurillah ijab kabul parantos lekasan diwari parantos cindek insan resmi jatuh rami mungkas mangsa lalagasan salajengna tawis insan anu iman tur soleh eling kana purwa dumadi ti mendi nya kawit ti mananya asal cukang lantaran diguyakeun ku ibu rama kukituna sumangga ka panganten sakali dihaturan sungkem ka ibu sewang-sewangan. Sungkem nyaeta kecap pagawean nyium tonggong leungeun tuur suku kolot tandaning hormat. Sungkem teh dilakonan nalika panganten yang hareup kolotna oge keluargana anu leuwih kolot ti dua keluarga panganten. Salaku tanda bukti jeung panuhun kana bimbinganana ti mimiti lahir nepi ka kawin. Lian teh eta, panganten menta dua restu dina ngabangun kahirupan rumah tangga anu anyar supaya menang rahmat ti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna nyaeta sawer panganten. Sumangga kakadua panganten kanggo calik dina kursi nu parantos disayagikeun. Ieu sawer bakal didugikeun ku juru sawer sumangga dihaturan. Ieu aya permen ngalambangkeun kaharmonisan ti kaluarga. Terus di dieu aya acis ngalambangkeun kajayaan. Terus aya bunga kembang ame keluarga teh dibere warna-warni. Sawer dina adat Sunda ngabogaan sababaraha harti. Harti sawer anu paling umum nyaeta ngawurkeun beas, koneng, duit, permen jeung sajabana dina acara kawinan. Sawer dina intina boga harti ngawurkeun, biasana ngawurkeun duit saperti sawer ti penonton kanu nyanyi di panggung. Salajengna nyaeta lincah endog. Sumangga dimimitian ku panganten lalaki dina tundangan teh hiji muka selop tuluy ngadampal endog sina peupeus. Ka sakali nincak tepi ka sukuna lomokot ku endog. Nincak endog nyaeta panganten lalaki nincak endog dugi ka peupeus. Maka pamajikan bakal mersihan kaki salakina. Salajengna nyaeta meuleum harupat, mangga kadua panganten dimimitian ku panganten awewe nyokot harupat nu geus disadiakeun tuluy dibeuleum diseunutkeun kana lilin nu tuluy tumuluy ngagantung pea. Sanggeus hurung dipareuman ku leungeun cara dipencet ku indung leungeun jeung curug. Tuluy dipotongkeun alungkeun kaluar. Meuleum harupat atawa ngaduruk harupat nyaeta arak-arakan ngaduruk batang anu asalna tina tulang rusuk daun kalapa. Panganten lalaki jeung panganten awewe hurung jeung mareuman seuneu dina giliranana. Ieu simbol yen panganten kudu salawasna babarengan dina ngarengsekeun sagala masalah. Jeung nyaeta acara kuap lingkung. Mangga kadua panganten kuap lingkung. Carana leungeun panganten lalaki nu katuhu nyekel sangu ketan tuluy dirangkulkeun kana punduk panganten awewe bari ngahuapkeun sangu ku panganten awewe. Jolna ti belah katuhu panganten awewe leungeun panganten awewe nu kenca ngaleng panganten lalaki leungeun katuhuna nyekel sangu ketan tuluy ngahuapan panganten lalaki. Huap lingkung nyaeta prosesi nu dilakukeun ku nyoco panganten pameget ku kadua pasangan kolot. Ieu ngalambangkeun yen teu aya bedana antara sayang ka anak sareng minantu.